Mun khidmah atau ngabdi ka guru jeung ka kiai, oge gotong royong dilebur daria. Hampura guru video na disetik yuk ku abdinya doang na marak di masyarakat loba kolot nu ngaterkeun anak ka pasantrena giliran anak di pasantren dititah kudu jadi guru na kumaha cek kolotna tah rarayang amat cinadak aing mah eta masantrenkeun anak di pasantren anu lain dititah ngaji kalaka dititah gawe bating torek eta dia. Pertanyaan samodel kieu geus dipertanyakeun ti baheulana sakumaha masyarakat nanya ka Imam Ali Iskandar kunaon anjeun imam leuwih takdim keneh kanu jadi guru tibatan kanu jadi kolot. Teu kudu nanya kunaon cek Imam Ali Iskandar pikir bae eta ku dararia loba kolot nu nganterkeun anak ka pasantrena lantaran loba kolot anu teu mampu ngadidik kana ilmu agamana. Matak di mana lamun budak urang geus di pasantren rek dicepret ku guru tah rek dijiwir ku guru tah rek dihukum ku guru tah rek dititah gawe ku guru tah keun we kumaha guruna da guru ge boga aturan jeung batasan moal nepi ka berlebihan. Kunaon atuh ayeuna loba keneh santri nu takdim kanu jadi guru tibatan kanu jadi kolotna cek Imam Ali Iskandar li anna abi anzalani minas sama'il ardi karena kolot dararia mah bisa nyieun doang tilok ngajarkeun ngaji mah tilok tara dararekeun rek daekeun kumaha aja ngajina ge teu bararagugeun sedengkeun wa ustadi yarfauni minal ardi ilas sama sedengkeun guru kami mah ya guru kami cek Imam Ali Iskandar anu naikkeun harkat derajat martabat anak dararia sehingga kolot-kolotna bisa asup ka surga kulantaran anakna. Kapan dararia teh geus pada apal yen tolabul ilmi teh wajib sakumaha ceuk dina samsiah asupna kana qodiyah makbulah anu tersusun tina qodiyah yakiniyah wajib percayana lantaran Kanjeng Nabi nu nyaritana. Sedengkeun ceuk para santri mah tolabul ilmi teh segatna masdariyah sedengkeun di mana lamun mudhof ilaih berupa masdariyah kudu butuh kana ta'alukna dua hiji isim fa'il dua isim maf'ul matak henteu wungkul dipacul catang dirumpak jereng bim salah bim abrah kadabrah neangan ilmu langsung diwajibkeun da segatna masdariyah. Jadi anu wajib teh lain tolabul ilmi tapi tolabul alim. Majaj mursal min babi itlaqil masdar wa iradati ismil fa'il. Anu wajib teh lain neangan ilmu na tapi neangan jelema nu boga ilmu. Da geuning hakikatna ilmu mah teu hihiberan, teu kaanginan, teu leuleumpangan tapi ilmu mah nempel di jelema. Matak aya weh babi khidmah di para santri. Di mana cenah ngadalilan bahwa anu wajib teh neangan jelema nu berilmu kapan saur Kanjeng Nabi saat canduk engke jaga poe kiamah ilmu euna Allah teh bakal dicarabutan ku Gusti Allah. Para sahabat naros ka Kanjeng Nabi ku cara kumaha ya Rasulullah eta ilmuna Allah dicarabutan teh diwalar ku Kanjeng Nabi biqabdil ulama ku dipupuskeun para alimil ulama. Matak anu wajib teh lain tolabul ilmi tapi tolabul alim aya malu bi ilmihi wallahu a'lam bisawab.